Kurang mah jadi tanda tanya teh ka Pak Haji bager hiji wae Pak Haji mah. Batur geus 3 Haji. Kawing di dinya. Nyan henteu lain gitu. Aing mah. Insya harta mah orang mah moal hesengan. Urang teh adil teh lain ku harta, amal, urang teh ku waktu. Geus loba pikiranna naon urang kawin dengan masalah mana naonna curang mending ayeuna ngurus kebon, ngurus eta, ngurus galian daripada orang tikituan mah. Urang nya nyari penyakiteun ya. Ecek urang ya mah nya. Tapi da teuing urang ge da nu kitu mah baik di takdir si aing geus takdirna mah da hese urang mah. Masih hayang-hayangan ge nya. Hayang-hayangan teu bisa bung-bungan oge mun geus waktuna ku Gusti Allah geus ditakdirkeun mah. Da si Ojas kita ge geus ieu lah urang mah geus takdirna we ti Gustina kitu. Geus kuduna urang Pak Haji nya. Kuduna. Muji Pak Haji mah bager gitu nama Teh ka mana teh jelema teh? Panen. Henteu eta mah ieu. Oh nya eta teh katen urang eta teh. Yang balik lah. Oh, naik eta mana ningali eta teh Pak Haji? Eta nu ngabade dataran tanah eta teh. Oh, Kela orang tua heula.